Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Bara Sunda tepang dangu deui sareng simkuring mangnana nagon dina pidangan dongeng Sunda anu parantos maneh nyanak hiji jejer cariyos pusaka gaib bagian anu ka-12 hancagarapan anu katunda waktos dinten dipayun tos dukikeun ka Abah Emong nuju ngawangkong sareng Ki Barong nyebaraya ditepas bumi na terus tugikeun kadinya pamit telepat mah bade di suguhan cai kopi ku Kidur Gali kumangke dewihan sakedik deui. Bara Sunda mangaturkeun nuhun kana parantos subscribe, like, sinareng komen oge anu salawasna mika cinta mika resep kana pedangan dongeng Sunda timbang ieu mugi aya dongeng sing janten panglipur ka kalbu pangmeberah kana manah bara Sunda di mana wae ayana. Sumangga supados tanyang kolong ting kana waktos pedangan dongeng jejer cariyos pusaka gaib bagian anu ka-12 kumang sejadi lajengkeun deui wilujeng ngadangukeun. Oh nya syukur atuh arinya mah kitu Dur Gali cik titah barudak anu area di pawon tina pangieunkeun ulah cai kopi kitu keur Ki Barong jeung pada baturna ceuk Abah Emong nyarita ka Kidur Gali keur tiuk disagigireun manehna. Nya bah keun ku kuring urang bade jaan heula barudak nasangkan mangieunkeun cai kopi temal Kidur Gali bari jeung jung manehna nangtung tuluy ngaleos cidinya lempang muru ka pawon rek nempungan ka batur-baturna keur araya di pawon. Ari Abah Emong sanggeusna Kidur Gali ngaleos cidinya pok manehna kadenge deui nyarita ka Ki Barong. Lain Ki Barong, tadi anjeun teh kongsi nyabit-nyabit kana masalah keris pusakana yang tapa nah bener ayana eta keris teh atau ngan sok dongengna hungkul Ki Barong, tanya Abah Emong nanyakeun masalah eta ka Ki Barong. Bener Ki Emong, eta keris pusakana yang tapa teh memang nyata ayana lain ngan saukur dongeng atuh saja banati kitu kaampuhan eta keris oge lain ngan saukur carita tapi bukti lumatak dewek saleu jeung anu sejena neneangan kana eta keris Ki Emong sabab dewek hayang bisa mibana kana eta keris ngan dewek sorangan oge can nyaho ari kana rupana eta keris mah nakawas kumaha-kumahana nus apaleun kana eta keris lintang ti guru dewek baheula nyatana Abah Gober ngan hancagal we Abah Gober geus kabur eueuh jadi dewek teu bisa nanyakeun ka manehna. Tapi sanajan kitu tetep dalah najan kumaha wae oge ku dewek eta keris teh bakal tuluy di teangan satungtung can kapanggih majeng beunang kajaba lamun geus beunang artina geus moal aya deui kapanasaran dina hirup dewek tah kitu Ki Emong. Temal Ki Barong nu keur nyaranekeun tongongna kana tiang imah bari silat tutu. Jadi kitunya utan bener ayana eta keris teh oh nya sugan we atuh ku anjeun masih kapimilik eta keris yang tapana teh Ki Barong arah kakuatan anjeun leuwih namahan deui kawanan ceuk Abah Emong. Nya Ki Emong mata keur dewek mah geus teu sabar ieu teh geus hayang buburu mipandakan eta keris ngan hancakal mika deungat kiwari dewek can manggihan keneh si Sudintana sabab eueuh deui jalana lamun hayang bisa menangkeun kana eta keris ieu ti kudu panggih heula jeung si Sudinta tah kitu Ki Emong ceuk Ki Barong. Oh nya sugan we atuh anjeun sing buburu dipanggihkeun deui jeung Ki Sudintana ceuk Abah Emong bari nyeuneut pipah cangklongna nu geus didedelan ku bako
Lain hari ya teh nalamur naon ngaran apa? Cek Kimar Tobi milu nyarita nanya ka Abah Emong. Iya mah lamur Cilembing ngaran teh. Teh mah Abah Emong. Lamur Cilembing ngaran teh nya. Gede sih nama ya lamur teh bah. Cek Kimar Tobi. Nya lumayan gede lamur mah. Atau pangesina ge lumayan loba deh. Nah gitu kumaha? Tema Abah Emong bari malik nanya ke Kimar Tobi. Nya teu kumaha. Ansikeun wae loba parawana meureunan. Ari dinu kieu mah. Tema Kimar Tobi bajang nyarengeh kituna teh. Nya ari nu kitu mah teu kurang di dieu ge. Bubuh we loba. Kan kuayenakeun teh anjakan aya nu ngagokan lah kana pagawean Abah jeung barudak sakabeh di dieuna. Tah kitu. Ceuk Abah Emong manehna samanggih jalan ka meuntas. Barang Kimar Tobi nyarita kitu teh. Aya bahan cenah keur picaritaeun ka Ki Barong jeung pada baturna. Asa kitu kira-kira Abah nu geus jadi panghalang keur Abah jeung pada batur-batur teh. Emang Kimar Tobi. Tah aing are saha-sahana mah ngaranna. Abah ge can hafal. Sebab karek tadi pisan pange jeung patelakna we. Kan lumayan pangartina ta jalma teh. Abah jeung pada batur nepi ka teter jajaten ku manehna. Tah kitu. Emang Abah Emong. Kutan teh kitu nya bah. Keun kukuring jaman kitu mah. Lamun pange mah burung diwejek atuh. Ceuk Kimar Tobi bangunan ujub kitu nanti. Ngapremeh ka musuh. Oh nya syukur atuh ari nyawa kitu. Parongan ayeuna aya Ki Barong jeung pada batur ka darieu. Jadi sakalian we Abah teh rek minta tulung. Sangkan pang beresankeun we. Jalma nu geus jadi hahalang keur Abah pon kitu deui pada batur-batur teh. Tah kitu Ki Barong. Ceuk Abah Emong ngareret ka Ki Barong. Ulah hariwang jeung dewek mah kemong. Ku dewek mah burung diajur lepurkeun eta jalma. Sabaraha hulu lawana? Tanya Ki Barong. Hari jalma mah syukur duaan. Mana lumayan pangartina teh. Kamu saurangna deui mah sikana wae boga haji banyu saketi. Atawa ilmu gelap kampar. Sabab kekuatan anu kaluar tina tanaga jero kacidarohakana. Tah itu Ki Barong. Ceuk Abah Emong. Kudan teh kitu nya. Kan ku dewek nu kitu mah bagianana. Tutuhkeun we engke mah ka dewek jalmana. Lamun panggih kemong. Teh mah Ki Barong. Jalila ti harita kurunyung kadinya aya kidur galih jeung pada batur-baturna. Nu maroa cai kana teko. Ari cangkirna tina batok kalapa. Sor-sor diasongkeun ka Ki Barong jeung pada baladna. Sok toh Ki Barong, cai kopina teh mah lumayan we lah. Ceuk kidur galih bari nyicikeun cai kopi tina teko anu masih panas keneh kana cangkir anu aya di hareupeun Ki Barong. Non kidur galih. Teh mah Ki Barong bari ngarongkongan cai kopi anu masih ngebul keneh. Geus kitu legok ku Ki Barong diinum. Sigana teh geus eueuh ka panas manehna mah. Ari anak buahna Abah Emong barang nenyok peta Ki Barong sarupa kitu. Manehna mitisrikna cara lohok. Entang ti Abah Emong we hungkul nu geus teu aneh deui teh. Abah Emong mangan sok kuris seuri nanya pamolahna Ki Barong kawas kitu. Jag urang tunah heula kaayaanan Abah Emong. Ki Barong pon kitu deui anu sajena. Keur araya di tempat caricingna Abah Emong. Ayeuna urang nyaritakeun deui Ki Sudinta jeung Ki Sabani. Nu harita keur apruk-aprukan malurusan tanah barea. Kira wanci pas sore anu duaan katenyo keur dariuk dina sanapeun tangkal kai gede. Anu araya di sisieun jalan.
tayo nawai keur ngadon ngariuhan heula meureunaan di dinya. Dipirig ku hiliwirna angin leutik anu sing salasap kana awak, mata kenah karasana. Di kandangan ku recetna suara manuk anu sing caruit dina saluhur rendahan kai. Telila ti harita kadenge suara Ki Sudinta anu nyarita ka Kisah Bening nu keur diuk tebeh kencaeun manehna. Kisah Bening, nah kumaha jeung kudu ka mana deui kira-kira ayeuna urang maluruh nu jadi anak kuring teh? Kurasaan mah geus jauh kapanan urang lumampah ninggalkeun guha basa ti heula teh unggal lembur geus dijugjug, saban desa geus didarat tangan ku urang, tapi nepi ka denget kiwari oleh nu jadi anak jeung pamajikan kuring can aya keneh laratanana. Sakapeung masuk rajeun matak jadi leutik hati. Nah kuring terek dipanggihkeun deui atawa moal jeung nu jadi kulawarga. Meureun mata kieu oge geus jadi garis hirup kuring kudu kieu. Lamun kuring teh moal bisa dipanggihkeun deui jeung nu jadi kulawarga. Sabab lain kakarek ayeuna hungkul jeung anjeun kuring neangan nu jadi kulawarga teh. Tapi geus tiba heula. Tah eta nu jadi masalah nama Kisah Bening. Ceuk Ki Sudinta bari jeung nyaritana teh siga nu Pondok Pangharapan. Balas kumikiran wae nu jadi anak jeung pamajikan. Nepi ka denget kiwari can kapanggih wae ku manehna. Ari Kisah Bening barang ngadenge Ki Sudinta nyarita sarupa kitu. Teu lila pok kadenge Kisah Bening nyarita ka Ki Sudinta. Ki Sudinta, ari cek kuring mah anjeun teh ulah rek wakarentas panghareupan. Angguran sing gede hati. Barah anak anjeun jeung pamajikan anjeun bisa kapanggih deui ku anjeun. Bisa riung mungpulung jeung anjeun. Atuh ayeuna anjeun sing gede hati. Sabab najan rek nepi ka mana wae oge. Anjeun neangan jadi anak jeung pamajikan anjeun. Ku kuring moal burung diantar. Moal burung dibaturan. Keun naon oge ari kangaranan dina hirup mah kudu aya pangorbanan jeung perjuanganana sangkan urang bisa teu nemu jeung kabagjaan. Tah kitu ari cek kuring mah. Ceuk Kisah Bening teu oleh ngagedean kana hatena Ki Sudinta sangkan ulah rek rentas pangharepan. Nya Kisah Bening emang aya benerna oge naon anu bieu geus diomongkeun ku anjeun ka kuring teh. Kuring ulah rek Pondok Pangharapan dina maluruh menjadi anak jeung pamajikan. Ngarah kapanggih deui ku kuring. Ceuk Ki Sudinta bari mancrong ka hareup. Barang anu duaan keur jarong jon dariuk dina sanapeun tangkal kai. Rentang-rentang ti kaanggangan katanya we sabaraha urang jalma nu keur laleumpang muru kadinyakeun. Sing horeng eta jalma teh Ki Juhdi jeung si Buntok. Pon kitu di pada baladna nu teu lakung si Tararung teh jeung Ki Barong. Ki Juhdi jeung pada baturna nepi ka denget harita tuluy nguntit ka Ki Barong jeung pada baladna. Sabab ceuk pamikir maranehna tangtu cenah Ki Barong teh saeutik gedena mah bisa dijadikeun pituduh keur maranehna dina maluruh eyang tapa jeung keris pusakana nu salaya keur diteangan ku maranehna. Sanggeus aleutanana Ki Juhdi narepi ka tempat caricingna Kisah Bening jeung Ki Sudinta nu harita keur dariuk dina sanapeun tangkal kai. Bajang nyarandekeun awakna areg Ki Juhdi jeung anu sejenna ngarandeg heula tuluy netanan kaayaan di eta tempat. Teu lila pok kadenge suara Ki Juhdi anu nyarita ka Ki Buntok. Buntok, ayeuna mah urang ngariung heula we sakedeung di dieu euy. Jangar lu dewek ya. Ceuk Ki Juhdi nyarita ka si Buntok nu keur leumpang di sagigireun manehna. Nya yu Ki Juhdi, sarua kuring ge. Maneh katulengan kieu ya. Tema Ki Buntok bari ngoloyong kana sanapeun tangkal kai anu aya di dinya.
dituturkeun ku nu sejena anu lobana aya we meureun ari ka 15 urang wae mah. Kek maranehna diuk dina saluhureun jukut. Anu pati jauh jarakna ti Kisabani jeung Kisudinta. Sanggeus dariuk pok Juhdi teu lila kadenge deui nyarita ka Ki Buntok. "Buntok, kudu kumaha lamun geus kieu nya euy? Nah urang teh rek nuturkeun wae. Musuh atawa kumaha yeuh? Ari ceuk pamikir silaing. Sababna pika kiwari oge. Can aya we laratana geuningan. Eta yang tapa teh. Jeung sikana wae. Ari ceuk pamanggih dewek mah. Eta yang tapa teh cucingna lain di pelemuran. Tapi tangtuna oge cucingna teh lamun teu dilewang pasti digonong atau diguha euy. Tah kitu ari ceuk dewek mah." Ceuk Ki Juhdi nyarita ka Ki Buntok nu keur diuk disagigireun manehna. "Nya sarua ari ceuk pamanggih kuring ge. Tangtu cucingna teh lain di pilemburan. Tapi di leuweung atau lamun teu kitu di pagunungan. Sebab biasana oge dari jalma anu laluhung ku elmu mah cari cingna teh terdaek ngaji jeung jalma loba kabanaan. Nya ngan urang badungan we heula ayeuna mah kurang tuturkeun eta jalma teh. Kajaba lamun eueuh wae hasilna geus we urang tinggalkeun. Urang malurus sorangan. Teu kudu nutur maranehna. Tah kitu ari ceuk kuring mah Ki Juhdi. Teh mah Ki Buntok. Emang aya benerna oge teh caritaan si laing teh euy. Tah ayeuna mah kusabab geus kagok asong kapalang caramang. Geus kagok baseuh. Urang tuturkeun we heula. Kesalahanan mah eta jalma teh nya. Sanu nyaho atuh. Sebagai eta mah kapanggih deui. Tempatna yang tapa teh ku maranehna. Sabab geus jelas kapanan. Lamun marena oge sarua kawas urang kenareangan keris pusakana yang tapa. Tak kajaba lamun geus puguh eueuh wae hasilna mah karek urang tinggalkeun we ka urang. Keur naon nutur bool oge atuh ari hasilna mah. Teh mah Ki Juhdi. Heuh nya kitu we ari hadena mah Ki Juhdi. Lamun eta jalma anu keur dituturkeun ku urang can manggihan we laratanana yang tapa geus we urang culkeun. Sabab da gunana tuh ceuk Ki Buntok. Buntok mending kitu we euy. Teh mah Ki Juhdi. Ari Kisabani jeung Kisudinta anu keur dariuk disagigireun maranehna bari ngadedengekeun kana wangkonganna Ki Juhdi jeung si Buntok. Anu duaan meuni caruringhak barang ngadenge lamun Ki Juhdi jeung baturna teh marahna oge sarua keur neangan keris pusakana yang tapa yang keur naluturkeun ka jalma nu sarua neangan kana eta keris. Teu lila pok kadenge sora Kisabani anu nyarita ka Kisudinta. "Kisudinta, bieu ku kuring kadenge eta jalma nu keur dariuk disagigireun urang teh sing horeng keur nyaritakeun lamun marehna oge sarua neangan kana keris pusakana yang tapa jeung keur nuturkeun ka jalma nu sarua neangan kana kerisna yang tapa. Nah sakira-kirana nya Kisudinta jalma nu keur ditaluturkeun ku maranehna teh?" Ceuk Kisabani. "Ari ceuk pamanggih kuring mah jalma nu keur ditaluturkeun ku maranehna teh deui Kisabani lintang ti Ki Barong. Sabab manehna hayang pisan mibandana kana eta keris." Teh mah Kisudinta. "Kitunya Kisudinta. Tapi narek kumaha lamun geus kieu pilampakeun anjeun ayeuna. Narek ditaluturkeun wae ku urang ieu jalma teh. Sanu nyaho maranehna bisa jadi jalan pituduh keur urang. Bisa manggihkeun urang jeung Ki Barong. Atuh lamun engke urang geus panggih deui jeung Ki Barong hayang nyaho urang tanyakeun ka Ki Barong. Sanu nyaho manehna kungsi panggih deui jeung anak anjeun. Tah kitu ari ceuk kuring mah Kisudinta." Ceuk Kisabani. "Nya Kisabani, leuwih hade urang tuturkeun we ieu jalma teh." Teh mah Kisudinta. Teu lila ti harita Ki Juhdi jeung pana baturna katanya maranehna geus carengkat deui tina diukna. Teu
tuluy sing laleos sedinya teh nawarek naluturkeun deui lalampahan rek narulikeun deui lalampahanana ari kisah beni jeung Ki Sudinta barang nenyo Ki Juhdi jeung pada batur nang sing laleos sedinya duaan tuluy carangkat tina diukna geus kitu lalempang naluturkeun ka Ki Juhdi jeung pada baladna satu kangeunana Ki Juhdi jeung pada baturna anu keur ditaluturkeunana mah jongjon lalempang muru ngaler rek naluturkeun deui ka Ki Barong jeung pada baladna kaayaan harita di eta tempat wanci geus maju ka tunggang gunung panasna tepati teuing kawas tadi angin leutik ngahiliwir nebak kana tatangkalan daunna pating garupa jeung arulang sikanu keur milu maturan ka Ki Juhdi jeung anu sejena pon kitu di kaki si Ki Sudinta jeung Ki Sabani nu keur lalempang di lemur cag urang tuna lalampahanna Ki Sudinta jeung Ki Sabani nu keur naluturkeun ka Ki Juhdi jeung pada baladna ayeuna urang nyaritakeun deui santana jeung si Ocim nu harita masih keur araya keneh di imahna Pak RT sarengsena Pak RT jeung warga lembur Cilembing babadamian dina raraga ngarancanakeun dina poe isuk nyatana keur ngayakeun serangan ka Abah Emong jeung pada baturna harita warga anu marilu kana eta riungan sanesna rengse babadamian maranehna marulang heula ka imahna sewang-sewangan anu masih area keneh di imahna Pak RT ngan kali santana jeung si Ocim nu keur dariuk dina paluput tepas imahna Pak RT teu lapok kadengi Pak RT nyarita kanuduaan tah jadi kitu geuningan bieu teh jang hasil tina babadamian urang sakabeh rehna poe isuk Cirawan Cianeut Maoyan urang jorag we ka tempat carecingna Abah Emong jeung pada baturna teh ceuk Pak RT mohon mangga Pak RT anjing mah urang sasarengan we ngabujangan ka ditu supados segala rupi ieu masalah teh tiasa dituntaskeun temal santana tah tuh ayeuna mah bisi ujang doaan rek ngadondareureuh heula mah ayo we kangon jeung Bapak Gerajang ceuk Pak RT bari cengkat tina diukna dituturkeun kunuduaan sehingga leos heula ka sapipirieun imahna Pak RT sanggeus aya di pipirieun imahna Pak RT reg Pak RT eureun terhilang geus nyarita deui kanuduaan tah ieu nuana mah jang bisi ujang doaan rek ngadondareureuh heula mah atuh bisi engke rek cai mah ari ka tukang we nya didinya aya cai tah keur mani-mani wae mah ceuk Pak RT mohon mangga atur nuhun Pak abdi duaan ku Bapak tos di pasien tempat di tema santana nya sok jang kitu we heula nya Bapak mah rek ngampikeun heula hayam ieu teh sok we sing jarongjon heula di dieu ceuk Pak RT bari ngaleos sedinya ari anu doaan sanggeusna Pak RT ngaleos kek maranehna dariuk dina palupu teu lapok kadenge si Ocim nyarita jadi kitu nya san isuk teh urang sarea rek ngajorak beuneuran ka tempatna Abah Emong teh ceuk si Ocim nya Cim isuk mah urang datangan we heula ku urang tempat carecingna Abah Emong teh sababna geus jadi kewajiban urang oge kapanan amanah tinu jadi guru nyatana hayang tapa rehna urang teh kudu daek nulung ka jalma anu harerupna keur ditindas ku batur jeung karunya we lamun ku urangna ngadondek diantep mah Cim tema santana nya tong dawe ge teteh ngari rek antep mah oh nyari aya alusna we hari kitu mah keur makel keneh wing teh kasih ambrahol asa tepung tarunge tadi mah nyo sing balacir we dasar jalma liar hungkul ceuk si Ocim sehari si abrahol tuh Cim tanya santana nya silur gali anu tadi tarung jeung wing nya sayang neke we wing makana sirahna anu herang polenang tah tema si Ocim nya lamun isuk panggih deui mah jeung ilahing teke we atuh ku ilahing sirahna Cim
Jek Santana bajeng rada nyerengeh gitu nanti. Nya besok malamun pangeh daerek di lamot sirahna tuluy diteke ku ieu ya meh karasaeun geura tamal Syocim bari nyepang kana perah bedogna. Ayeuna mah ayo urang ka cai heula Cim sababna geus sadek-dek maju ka burit geuningan. Cek Santana. Nya aya atusan tamal Syocim bari ngalaan heula bedogna tina cangkengna tuluy dikolerkeun dina palupuh. Geus kitu sing ngaleos ka satukangan imahna Pak RT rek muru ka cai. Kayaan harita eta lemur wanci beki dieu teh beki maju ka burit. Malah mah Soraturais mending geus reang di sarada silih tempas jeung pada baturna. Tungtungna reup kayaan teh. Mimiti poek tayona wae mangsa beurang geus kasilih ku wanci peuting. Kocapkeun isukna kira wanci haneut moyan diburuan hareup imahna Pak RT geus loba ku jalma. Mereka don marilu bajawang dina raga ngalawanan ka Abah Emong jeung pada baturna. Kabeh mending geus samap tah ku pekarangna sewang-sewangan. Pedog sing soleh gering dina cangkeng kencana. Aya oge nu mamawa halu jeung balincong, pon kitu deui nu mamawa pacul jeung arit. Sabogana sigana teh. Sanggeus sakabeh warga karumpul. Pok teu lila ti harita kadenge Pak RT biantara. Baraya salamur anu kukuring dipihormat. Sim kuring nuhunkeun pisan ye kana kadaratangan baraya lemur sakabeh. Anu mana dina poe ayeuna urang karumpulna di dieu teh tayalian. Lintang tirek ngajalalankeun hasil tina bapadamian dina poe kamari. Karena urang dina poe ayeuna teh nyatana rek ngahaja ngadatangan ka Abah Emong jeung pada baturna sangkan maranehna daek ngeureunnan kana sakabeh pagawean goreng anu selaing geus dipigawe ku maranehna. Atuh cenah eta mah lamun ku urang sakabeh geus diarelingan heug teh Abah Emong jeung pada baladna daek kadarenge kana omonganna ti urang. Wanya syukur we eta anu dipenta. Lamun seuk teh mah cenah teu daek ngadenge kana caritaanna ti urang. Oh nya eueuh deui jalana meureunnan daek teu daek. Artina urang sakabeh teh kudu berjibaku merangan ka Abah Emong jeung anu sejena. Tah kitu meureunnan. Da kumaha kira-kirana sanggup lamun urang merangan ka Abah Emong jeung pada baladna. Cek Pak RT nanya sekali deui ka wargana. Atuh mun reang saur manung sanggup cenah Pak RT. Temal warga. Ya nya syukur atuh ari sanggup mah. Tatu ayeuna mah geus we ulah rek micenan deui waktu. Hayu we mah urang jora ku urang ka tempat caricingna Abah Emongna teh. Cek Pak RT. Geus kitu mah bring Pak RT Santana Syocim jeung sakabeh warga Cilembing utamana mah kolot jeung para pamuda. Kabeh lalempang rek ngajugjug ke tempat caricingna Abah Emong jeung pada baladna. Aleut ngengkeuy ngabandareut kemat-kemat nyatang pinang. Kadia sireum nu keur bararis tina batu. Dipirig ku hiliwirna angin jeung disaksian ku pletekna panon poe. Nu geus mimiti haneut karasana. Daun awi jeung dangdaunan anu sejena. Sing karupae sing arulang. Sika nu keur ngajarajapkeun kanu rek arinit ka medan laga. Cag urang tuna heula Pak RT Santana pon kitu deui warga Cilembing nu keur lalempang muru ka tempat caricingna Abah Emong. Ayeuna urang nyaritakeun heula kaayaan di tempat caricingna Abah Emong. Harita kira wanci haneut moyan Abah Emong jeung anu liana. Katanya keur dariuk dina palupuh tepas imahna. Malah ropi bae dibarengan ku ngawarangkong kitu nanti. Teu lila ti harita pok kadenge sora Ki Barong anu nyarita ka Abah Emong. Ki Emong. Nah di ka dieu taraya jalma nu lian salian ti anjeun mah jeung batur anjeun. Ceuk Ki Barong. Nya Ki Barong ari ka dieu mah arang langka aya jalma atuh. Sabab eueun waraniun saurang oge nu ngalulamprang ka dieu mah. Ari kitu nah kumaha Ki Barong? Temal Abah Emong.
Kitunya kembong lain tidak tadi teh ku dewek sekat tenyo aya jalma nu keur sing salingker tina satu kangendahan kai. Saha eta jalma teh nya? Ceuk Ki Barong. Tangkal kai nu mana Ki Barong? Sabab dah teu nenyo re kuring mah. Ceuk Abah Emong lajeng nitenan kana kayaan di sabudureunana eta tempat. Tuh, tadi mah sing salingkerna teh dina satu kangen tangkal kai anu rada gede anu aya di saluhureun ieu tempat. Tah Ki Barong bari nunjuk ka salah sahiji tangkal kai gede anu aya di saluhureunna eta tempat. Kutaan teh kitu nya Ki Barong. Saha atuh nya? Moal nu keur ngararit mah kitu. Ceuk Abah Emong. Teng, dewek eta apal. Tapi pirasat dewek asal udah kurang ngeunah ieu teh. Sika bakal aya hiji kajadian gede dina poe ayeuna. Kitu kemong. Tah Ki Barong. Wah, kejadian gede naon atuh Ki Barong? Jeung da ibarina oge sajalmana anu kumawan datang ka dieu mah. Ari lain urek karon sosorok kojor wae meuneunan. Ceuk Abah Emong. Hanya teuing dewek kitu nyaho. An kadewe sing waspada kembong. Bisa aya musuh nu rek nyoba-nyoba ka urang. Ceuk Ki Barong. Siga nu geus terus rasa yen dina poe harita bakal aya kajadian Rajapati di eta tempat. Teu lila ti harita rentang-rentang ti kaanggangan ka tenyo siga loba jalma anu keur leumpang dina sanapeun tangkal awi muru kadinyakeun. Atuh kidur galih nu kaparengan harita manehna keur nenyo jalma anu keur leumpang muru kalebah dinyakeun manehna meni curingak. Pok kidur galih kadenge nyarita ka Abah Emong. Bah, hari itu na sahanya nu keur sing alabring laleumpang muru ka dieukeun. Moal kitu lamun urang lemur mah jeung pamuda anu duaan teh. Tanya kidur galih bari curugna nunjuk ka hareup kaleutanana eta jalma nu keur leumpang di kebon awi. Sigana wae eta jalma nu keur leumpang hadieukon teh urang lemur muranur galih. Narek naraon cenah maranehna teh. Teh Abah Emong bari mencrong manehna oge kaleutanana jalma. Teu sawatara lila ti harita gog aleutanana jalma nu dipimpin ku Pak RT jeung tua kampung lemur Cilembing geus aranyog kaburuan hareup imahna Abah Emong sing bedega narangtung barejeng samapta ku pakarangna sewang-sewangan. Ari Ki Barong jeung pada baladna barangna nyoloba jalma nu datang ka dinya teh. Maranehna mah tenang we teu yeuh merosea sigana teh. Malah makal kasing pelenyun ulud bajang sing suruput cai kopi anu masih ngarebul keneh. Bangun nu nikmat ka tenyona teh. Cung kidur galih jeung Abah Emong pon kitu deui pada baladna katejo nararangtung. Tuluy leumpang nyalampurkeun ka Pak RT jeung pada baturna nu keur sing bedega di buruan. Sanggeus kidur galih jeung Abah Emong pon kitu deui pada baturna araya dihareupeun Pak RT jeung santana. Pok kadenge soda kidur galih anu nyarita ka Pak RT. Rek naraon anjeun datang ka dieu? Narek sosoroh kojor si RT. Ceuk kidur galih jeung nyorongot we ka Pak RT. Ieu kidur galih oge anjeun Abah Emong. Kadatangan kuring sakabeh ka dieu teh taya lian lintang tirek umajak we ka aranjeun. Sangkan daek ngareureunan kana naon rupa pagawean anu salila ieu ku aranjeun geus dipilampah. Sabab pagawean anu sarupa kitu teh kapanan kacida kurang hadena ari cukuring mah. Loba anu dirugikeun jeung loba ngarugikeun ka batur pon kitu deui jalma rea. Tah ku kituna kuring umajak geus we teu mimiti poe ayeuna ka hareup mah. Kumaha lamun pagarawan aranjeun teh ditinggalkeun we. Atuh ayeuna urang mah barengan ngolah ieu lemur sakan maju jeung leuwih aman pikeun ka hareupna. Rek usaha deui meureun lamun lain ku urang mah diurus jeung dijagana ieu lemur teh. Tapi ra aku ari ku batur mah. Sabab aranjeun oge kapanan masih kaasup warga Cilembing.
Kan hampura kuring deh nyarita kieu lain harti narek mapagahan ngojay hayam kamari tapi kunya ka aranjeun jeung hayang ngajak babarengan dina ngolah ieu desa. Tah kitu meureun Abah oge kidur galih ceuk Pak RT bangun anu tenang nyaritana teh. Kurang ajar make jeung kumaha wani marentah ka dewek RT dari sileng sakabeh teh geus barasan hirup otak kumaha sia teh mah kidur galih kalakah amak delengan serba kitu teh lain kadua narimakeun mah kitu teh bari mencerang ka Pak RT. Hari kadua leungeunna melak cangkeng lain rek sesoroh kojor kuring mah kidur galih tapi kuring teh ngajak kanyeun sangkan naik babalik pikir pindah jalan pilempangan tina jalan goreng pindah kana jalan bebeneran. Tapi kitu ge lamun aranjeun sakabeh daek narimana lamun sakira-kirana teu daek mah narima nya teu nanaon kumaha aranjeun we eta mah sabab dahakna aranjeun anu ayahna meurnan miti poe ayeuna jeung keur satuluyna mah kaharep kuring jeung warga lembur mah rek caricing wae moal ngantep kana kalakuan aranjeun anu salayeung dipegawe ka kuring sakabeh. Sebab lamun diantep wae ku kuring jadi kabawa dosa meureunan ka kuringna oge salaku pangurus. Tah kitu kidur galih teh mah Pak RT. Jadi kitunya si RT nya teu naon ari karep sileng kitu mah artina sileng sakabeh rek kahalangan meureun ana pagawean dewek jeung pada batur anak kitu mah geus teu baratah hirup sia teh meureunan di alam dunya nya dak montong rek diantep euy warah ieu jelema teh yeuh ceuk kidur galih bari parentah ka batur-baturna nu sing pedega di satukangan manehna atuh pada paladna kidur galih sanggeus narima parentah kitu maranehna geus teu loba deui ngomong tulusin karajeleng ka hareup bajeng ngarayunkeun pereupna sewang-sewangan menjadi musuhna atuh tungtungna mah ter we warga lemur Cilemeng anu dipimpin ku Pak RT tarung campuh jeung kakuatan nanti Abah emong pon kitu di pada balad sorak pedog sing balentrang awor jeung sorak bereup sing hariuk kana ceuri jeung sing cerewokna jalma kayahan harita di buruan hareup iman Abah emong nu kaariuhan ku tangkal awi tadi nanti iseun teh jeung geunaheun ayeuna mah jadi rame ku nu keur tararung taneuh nu katarencakan menilirig ngabol kaluhur balas ka galei ku nu tararung percakpeun ayeuna si Ocim nu keur adu hareupan deui jeung kidur galih bari harita si Ocim meunang loncat ka nu dalaga diturkeun ku kidur galih sanggeus anu duaan pada padu hareupan pok kadenge suara si Ocim anu nyarita ka kidur galih. Ayos ya abrahol panggih deui jeung dewek ayeuna mah moal dilepaskeun ku dewek sia rek dilamot permen oli teh amis siga mah ceuk si Ocim bari ngaleceg kitu teh ari kidur galih barang sirahna disebut permen loli ku si Ocim manamun nafsu pok kadenge ne malah kurang ajar sia cucurut ngahina ka dewek make jeung nyebut permen loli sagala dasar cucurut basuh sia teh mah kidur galih ade ge cucurut basuh tibatan orai kadot mah anu cadu maneh ayo ka ditu maneh heula meh teu bau tah kelek teh sia ceuk si Ocim haram jodoh ngahina pisan sia ka dewek awas rasakeun yeuh teh mah kidur galih bari loncat narajang ka si Ocim dampal leungeun katuhuna anu geus meber dipake ngagedor kana careham kenjana si Ocim. Si Ocim manah rikat ngalepkeun sirahna ari peureup katuhuna ditenggeukeun kana kemplong kencana kidur galih lep hiu cebrot kidur galih awakna rada ngahanyu sabab lumayan seul ka kemplong kencana kahancap pisan ku peureup katuhuna si Ocim carig jeug awak kidur galih rada ngacarig jeug ka tukang si Ocim teh diantep. Si Ocim tuluy loncat ka luhur bari ngajongkeun dampal suku katuhuna
ana dadana kidur gali nu harita keur ngacarig jeung awakna ka tukang. Ari kidur gali manehna teu kaburu nyingcek atuh hieup jabrod. Dadak kidur gali kanca pisan ku dampal suku katuna si Ocim. Cengkang awak kidur gali kacengkang ka tukang. Palayang blak nangkarak pengkang dina salureun taneuh. Cileng si Ocim loncat teh ka luhur. Bari jeung ngacecekeun dampal suku katuhuna kana dadana kidur gali. Tapi kidur gali mana rikat ngakorentelkeun awakna ka kenca. Hieup kebelig. Dampal suku katuna si Ocim nenjrag kana taneuh. Korjat kidur gali geus hudang deui bari hareup ka si Ocim. Ontong mah lain ngerikat nyingcat sia. Lamun teu teh mah geus bejat dah dadan teh. Ku ilmu aji tenjrag bumi teh we. Cek si Ocim. Ulah wakoh ku di hati sia. Dewek can kudu naon. Ayo maju deui cucurut. Cek kidur gali. Hag abrahol. Cor bagian si laing anu mah nu maju. Tara kuret dewek wae tong. Tembal si Ocim. Hug rasakeun si ieu. Cek kidur gali bari loncat ka luhur diparengan ku nyepakeun dampal suku katuhuna. Kana puceuk kencana si Ocim. Si Ocim manarikat ngalepeun sirahna. Ditampal leungeun katuhuna anu geus menang malikeun dikepotkeun kana kekemplong katuna kidur gali. Yeuh cabrod pangkieu. Awak kidur gali sakitu calugjug jangkung gedena teh ngapangkieung ka kenca. Si Ocim nu susul tepus deui ku ngetigkeun dampal leungeun katuhuna kana pondokna kidur gali anu awakna keur nyalontot ka tebeh kenca. Yeuh cabrod sroyong. Bro awak kidur gali namru nu salureun taneuh. Ari Ki Barong jeung pada balad anu harita keur masih dariuk keneh dina paluput tepas imahna. Bari jeung narenjokeun kanu keur tararung, Ki Barong harita kadenge mere parentah ka Ki Martobi jeung Ki Junet. Sangkan mantuan ka Abah Emong jeung pada baturna. Martobi, oke si lain Junet. Bantuan Ki Emong jeung anu sejenna euy. Aya kaditu. Cek Ki Barong. Ya, siap Ki Barong. Tamal Ki Martobi. Geus kitu Ki Martobi nyampeurkeun ka kidur gali nu keur namru nu salureun taneuh. Geus aya sagigireun kidur gali. Wok kadenge Ki Martobi anu nyarita ka si Ocim. Kituna teh bari jeung gagah melak cangkeng. Jeung dewek si laing mah sia. Ayo, tarajang dewek ya. Cek Ki Martobi bari mancrong ka si Ocim. Ayo nah. Halanganna ke dewek ge. Sok we bisi si laing rek ngasaan peureub nu anyar nyepankeun mah ya. Tah nu kieu sia. Cek si Ocim bari cileng loncat ka hareup narajang ka Ki Martobi. Ku peureupna anu buleud. Gerakan si Ocim kacida cepetna. Adena Ki Martobi kaburu ngalepkeun sirahna ka handap. Plos. Panarajang nanti si Ocim nyamos ngakan angin. Bara Sunda mungsakieu heula ancagara pandongeng dina jejere cariyos pusaka gaib bagian anu ka-12 insyaallah bagian anu ka-13 nah manoe pareng kumang saja dilajengkeun deui dina dinten anu saterasna mangaturkeun nuhun kana sagarupi perhatosanana manganyukeun diapunten tina sagarupaning kakirangan mang saja pamit ka sadayana ujang kantun permios.